Bade iya santen bade ngalongan panilasan silaturahmi ka patilasan ya. Cuma lami teu pernah teu acan ka dieu deui jadi poho ye khilaf di mana ye Bumina. Sada aya tukang kiridit di luar nih. Nya sedang ngecebrek gitu geuning. Tekewer nagih motor boanya. BRI wah aduh. Punten. Manggul salah. Mangga besar. Poho deui lagu. Panardi Sabaraha tahun tara ngaruju. Sok sete ngajuru. leres ieu Bumina patilasan. Leres. Aduh, Papatahan Bu, papatahan poho deui. Sok ngajuru bae di kandang. Kabudak ieu teh Panardi. Badi ngalongokan. Barang teuing nya punya. Barang Eno teuing. begi centil bisa. Tek nu inget teh padu nu inget. Garate lah. Punten Nyai. Mangga. Sada pencok. Udah meureun tadi lebat. Mohon anu mani ucerat-acerat gitunya. Sari era ngalieu ulah ieu teh. Isin atuh. Isin ku era. Pakaulan di Bapak Hajar. Oh, pakaulan. Oh, muhun. Oh, asik. Baruk Bapak sia. Sugan teh saha hanas mani disampurkeun. Can ge anjong geus can ge nepi ka ditu horeng teh bapana budak batur. Bapana budak batur. Nya bapana budak batur. Sugan mah bapak budak urang. Nya anak mani geus rendah ya tah. Teu kanyahoan orokana. Aya naon? Aya naon kitu papih? Papihku sayang manuk. Iya Nyai. Cenah ieu mana jeruk? Akang hoyong. Hoyong naon akang? Balik deui. Sentil ieu. Kumaha kitu akang? Muka cida. Aduh kacida cenah warasna. Akang sok aduh. Entos. Abdi alim akang. Tos alim deui wae. Alim kunaha alim? Moal arek balik deui. No. Alim balik deui. Sepuh abdi kang. Kumaha tuang rama? Torujuk teh ka akang. Saumur. Meureun aya alasanna ye gerak di dangu peni. Baheula mah Nyai. Baheula iraha atuh taun sabaraha. Kabungbulengan. Oh, kabung bulengan. Ah, itu mah dulu. Baheula. Ari ayeuna mah Ayeuna kumaha? akang teh babalik pikir. No way. Tidak ada maaf bagimu. Biasa cowok hari gini cowok biasa. Mulai Kapungkur mah mendingan nyeri bae, ningali anu herang-herang, meni larak lirik. Barijang tual toel. montong nongkongan Nyai ka dieu gerak. Kamu anu herangna di toko emas mah. Ya, kabita. Ayo nama meni. Gombal. Ya ka dieu gerak Nyai. Alah mesin wah ieu ge. Sok kadenya artos sakebob perkara. Akang terang Nyai. Nyai gaduh. Pupundutan. Sugan jadi beteng heula akangna. Kayak diubaran ku obat merah. Cekwak cakeun. Milarian betadin. Akang teh atos kantosan. Moal nganggo betadin heula.
abdi hoyong gaduh pupunutan ada 4 macam Wacakeun we wacakeun. nuka hiji Naon anu kahiji? abdi alim dipang nyandungkeun Wah. nyandung Anu kadua. nuka duang kang abdi alim putra dipang bohongkeun deui dibohongan gitu loh bohongan gitu loh Anu nuka tilung kang abdi alim pangajukeun diunggal warung Moal. kalau mau diubang meninges berjuta-juta aduh kapan nuka apat kang Naon anu kaopat? abi mah hayang dipikanya sareng putra-putri abi sadaya Allah amin. oke kayaknya selain dipikanya aku engkang atuang kang Kumaha? istri akang anu pengen nyamper deres serahkeun talak tilu sakalian Atur nuhun nyai. atur nuhun Akang tami papelingeun nyai. atur nuhun terus akang pada babadi pikir gitu Gerahayu nyai. oh nya urang kabale nyungcuk Urang angkat kabale nyungcuk. mana atuh ya kanggo pekahna mana Bapak Pak Hajat mana kanggo pekahna gitu Ya maka saya pun hajat mangga Bapak wayang. Hajat hoyong di pekahan sawilasana seadanya gitu Abios lho da ieu mah kamagulan ti Bapak Hajat pekah panggilan nanti Bapak Hajat. sareng Bapak naon tabri tanah tadi Sareng Ibu Hajat. Bapak tabri hoyong di pekahan Bapak Rayun Sor aduh wal ya kekena dijujulan ya aduh hatur nuhun Bapak Hajat pager hatur nuhun pisan anu mana Pak tabri iya abi hoyong di tepangan kapayunan Bapak tabri pami ayah disuai-suai jangan cobian Pak Tobri pami ayah Bapak Tobri pami ayah diantosan sakadapan tos wangsul hatur nuhun pisan tetap hatur nuhun kang tata apun tanaru kasuh bilisan